Para mitra nuju ngabandungan dongeng anu judulna nyaeta Marakayangan. Ari dongeng ieu para mitra karangan Bapak Tatang KS. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi sadaya. Ayeuna nincak bagian ka-66. Ku Mang Jaya disebatkeun iraha salsena bae ngadangukeun dongeng mah para wargi. Yantawisna kemungkinan para mitra salsena tah enjing-enjing guring mah cenah ya. Suk isuk Mang Jaya cenah salsena jam 7 gitu nya. Teu geus segala rupa beres ieu pagawean ya. Alah rada salse ieu cenah kitu. Ayeuna wayak ieu cenah ya dongeng. Mangga upami memang leres salsena tabu 7 enjing-enjing. Ari ceuk urang Sunda jam 7 enjing-enjing teh namina meletek panon poe. Kitu nya para wargi. Mangga nyangakeun dongengna nu judulna para mitra Marakayangan. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Bapak Tatang KS dekaraosnya para wargi. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-65, ayeuna Mang Jaya namat atanapi ngahanca bagian ka-66. Di Mang Jaya official Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Marakayangan karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-66. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Marakayangan. Ye dongeng karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-66. Mangga para mitra urang lajengkeun deui hanca dongengna, mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh dongeng judulna Marakayangan parantos dugi ka nalika Neng Yuliani nuju ditanggap. Lalangpona na waktos anjeunna aya nu mawa ku lalaki sejen teh dugi ka eta lalaki nu bade ngaguna sita dirina ditelasan atanapi dipaehan ku hiji makhluk nu macak pikasieun. Jeung nu aneh teh cenah eta lalaki nu rek ngaguna sita dirina sabada ditelasan ku makhluk teh atuh tuluy ngariwut awakna malah tuluy ngaleungit. Ieu nu jadi aneh. Yuliani ngadadarkeun kajadian nu karanapan ku dirina peuting tadi. Ari eta jalmi nu bade midamel awon ka Yuli kumaha? Ibu Karmini talete pisan teu leupas tina paneteupna. Terasna mah maot we jalaran dicekek ku makhluk teh atos kitu les we si makhluk teh ngiles. Teu katinggal ka mana losna mung nu kacida anehna teh. Ku eta jalmi satos maot teh teras ngalitan salirana lami-lami les deui teu aya tilas-tilasna acan ibu. Ya Allah Gusti nu Maha Agung, ieu moal ku jurig di dinya mah kitu. Mun aya padamal nu maot kaduruk di eta pabrik margi saur Yuli rupana hideung lestreng tur teu aya panonan. Ibu Karmini menimuringis. Mun panginten jurigna nu kaduruk ibu. Sanes ku kitu ibu eta kalaresan nu milarian kadinya pisannya. Cek rohaya bari mai rancai jeung lalawuhna 4 keler. Kaya ningranginang wajid kiripik cau jeung peuyeum ketan. Peuyeum ketan hideung meuni bangun anu cikruhna keur. Ieu peuyeum ketan hideung para mitra cikruh. Daerah Kuningan aya para mitra peuyeum ketan nu kalintang cikruhna teh mung sanes ketan hideung ieu mah. Ketan biasa we kitu. Warna bodas dibungkusna teh ku daun ieu. Daun jambu kitu para wargi. Sugan mah ti daerah Cibingbin. Pilih nu bade pesen mangga itu. Aduh ieu ka urang Cibingbin daerah Kuningan ya para wargi. Para wargi peuyeum ketan mah ti Cibingbin anu pang cikruhna mah. Mari seueur anu ieu anu katagihan gitu. Katagihan para mitra. Lalagiheun katagihan para mitra sagaya. Sabada nganuang ketan ti daerah Cibingbin cikruh lah. Terus teu kedah digambarkeun ku manu cikruh teh para wargi. Sirup tatange cikruh bahasa Sunda atuh da hebat teh. Cikruh cenah bara meni cikruh ada mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulia. Atuh harita Ibu Karmini nyarita deui. Rupina tos kitu we atuh meureunya.
aya karuhun sareng anu maha kawasa mah hartos nama masihan pijalaneun supados si Nyai salamet. Tos kitu panganten ibu mah atuh ibu nyangakeun sareng naon atunya mun teu aya pisan model euteunana. Kedah kumaha ayi sabios ulah ngarepotkeun lah. Aduh pi apa Yuli angkat ka mana dingin teu katinga-tinga. Cek Ibu Karmini harita teh nanyakeun sobar. Ya ibu mung itu nuju ngabantos beberes di bumi Pak Hamim saurna teh apana Yuli mah janten sakantenan beberes di ditu. Wios atuh Yul nuju barang damal mah bilih ngaganggu mun sauran atuh ka ditu Yul. Bilih ibu peryogi anten teu ayeun teh sabios keur barang damal mah teu sawis wios. Cing mah atuh ibu dileueut wios anu sae nama di ditu seueur. Nu sae naon ari ayi sami di ditu ge teu gaduh nu model ditampi atuh ayi. Nah ibu nyangakeun. Sok kadinya ngopi heula bisa ti. Geus ngopi urang balik deui. Atuh nya aing teuing ibu jalan enjing kene. Kapan itu bade ibu RW sareng stafna kaum ibu duka bade naon atulah bilih tos sarumping manten. Saur Ibu Karmini ngaleueut heula jeung Bisati. Teu lami ngaraleueutna terus anjeunna pamitan. Mulih kalawan dijajabkeun ku Yuliani saseret jalan. Beber layar tarik jangkar narik janji nu geus pasti nu mawa mangsan utama ninggalkeun alam lalagasan. Cunduk kana waktu ningang kana mangsa nitih wanci nu mustari ningsak menincak mangsa nu sampurna. Kabeungkeut ku rasa kadeudeung, kabanang ku rasa cinta. Keresana nu maha kawasa nincak poe Ahad di jam 8 isuk-isuk nepi ka hiji tempat kareungeus sora gamelan degung narik ati ngonang rasa wirahma. Para insan nu anggangna kedalisan uluh-uluh euleuh-euleuh. Aya naon meuni asa wararaas tepak kenang jeung gamelan dipiri ku haleuangna juru kawi. Si horeng si mana horeng. Geh-gerna para insan. Aya nu karyaan tayalian sobar rek ngadahupkeun putrana Yuliani ka Cepdeni. Anu mana antara Yuliani jeung Cepdeni aya paripaos batu turun ke siknae kalapa tonggoheunana. Itu purun ieu daek sarua bogoheunana. Geus teu aneh, geus teu heran. Teu di kota teu di kampung lamun seug aya nu karyaan. Boh nyunatan boh ngawinkeun, kolot budak awewe lalaki meuni geh-ger. Komo barudak mah teu beda ti jog-jog galecok. Bari teu daek cicing saralak sirili ka ditu ka dieu. Nu hayang nempo datangna calon panganten lalaki meuni geus ngagimbung. Geus ngaregreg sisi jalan siga nu rek mapag bangsa gegeden. Sora gamelan degung anu harita dinayagaan ku para mojang terus ngungkung mapag rombongan tamu ti calon panganten lalaki dikebojirokeun ate nincak ka jam 8 barudak geus mimiti moyeg malah aya nu ting serebet lalumpatan bari ting corowok nyebutkeun panganten datang horeng aya aleutan calon panganten lalaki geus datang ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat nyatang pinang ceuk paribasa tina ngorek lila poek tina ngerang lila beurang burudul menak ti kidul atuh para mitra sadaya protokol geus mimiti sasauran ngabagiakeun sumpingna rombongan tamu kalayan dihaturanan linggih dina tempat nentos disayagikeun. Harita Cepdeni calon panganten pameget dihapit ku janten Ibu Ramana. Cerut calon panganten istri lungsur disarengan ku saurang mojang nangeui baki dieusi ku Kemang Malati. Sedeng pengkeureunana saurang pameget anggean kilengser mayungan. Harita calon panganten pameget di Kangkalungan ku Kemang Malati tuluy semah sungkem. Kalayan calon panganten pameget di Kaleng, dicana kalebet ras calik dina korsi nutos disayagikeun ti tadina. Rombongan gek caralik dina korsi. Eleut sawatara menit sabada rombongan tamu caralik tur pararine. Ngong protokol neme sasauran, mungaran ngedalkeun salam kaislaman, kalayan nganuhunkeun kana kasumpingan tamu. Oge sanuk-sanuk nada dihapunten tina segala rupi kakirangan panampian. Rengse acara bubuka teras disambung ku wakil ti sepuh calon panganten nu jenengan Paridwan. Dina sasauranana meninga galindang tur eces jentre saurna teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji sareng puja urang sangakeun. Kahadirat Ilahi Robi salami wa hormat mugia dilimpahkeun.
salamiwah sholawat mugia dilimpahkeun ka junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih ka kulawargana sareng ka para sahabatna oge ka para pangiringna nu mudah-mudahan urang sadaya kalebet pangiring sareng kenging leleberan ti mantena. Langkung ti payun simkuring kalih rombongan ngahaturkeun rebu-rebu nuhun lak saketik kana kabingahan kana panampian ti Saepul Bet. Oge teu hilap ngenengerakeun puji syukur kanu murbeng jagat raya Allah Subhanahu wa taala dina sagedengeun ti eta khususna si simkuring neda agung cukup lumur jembar sihapunten bok bilih langkung saur bahe carek aya basa nu teu diungang-ungang sadiring dumadi titang ti kirang tata kirang duduga peryoga sakali deui hatur punten nu kasuhun para wargi jaler istri nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring kalih rombongan ngaleukkeun keingabana leut ngemat-ngemat nyatang pinang. Sangem paripaos tina ngorek lila poek tina ngerang lila beurang. Dongkapna simkuring ka ieu tempat sanes lantung tambuh laku, sanes lunta tanpa sejak. Estu nungkus maksud anu tangtu mawa maksud anu nyata. Ngeman pancen ti pundulur pangersa bapa wasar sawiguna sar kalih garwana. Dupi maksad anu utami taya sanes bade naur saur anu kapungkur. Bade bubukti janji pasini pasang subaya neuneun tali raga katineun kaganti ku meungkeut rasa kadede sareng kamemet. Beber layar tarik jangkar ngangkleung dina sagara umpalan galura bagja. Mangsa lalagasan cagatuna kaganti ku wanci nu maranti nu teu leupas tina papagon agama. Geletisna ti pundulur saurna gaduh keris di lagar teu aya sarangkana nya sarangkana aya di dieu. Tumali kitu supados ngadampal kada unggelan keris manjing sarangka dupi kerisna teh sanes putra nu kakasih Cep Deni dupi sarangkana tuang putra nu kakasihna Neng Yuliani nu salajengna simkuring bade nyangakeun ieu pun anak nyangakeun teh ukur nyangakeun warugana sakujur sanggem paripaosna nyangakeun getihna satetes rambutna salamer ambekanana sadami ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal mugi tiasa patepung labung dina bale nyungcung sareng tuang putra. Cenah ieu cacanakan leres cacanakan teh mah mung sades agul ku payung butut sanes reueus pamrih puji dicanak sote ulah kepat ngagandeang teuing saurna teh tumali kitu sumanga nyangakeun ieu pun anak sareng kaemutanana pepeulieun sae mah henteu mugi janten mangpaat kangge tuang putra. Para wargi jaler istri anu mulia rupina permaksadan simkuring dicekapkeun dugi ka dieu bae kalayan dipungkas ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu para mitra kasauran paridwan panjang lebar tur nyusun entep seureun. Para mitra anu mulia sakumaha nu kauninga tutas harita paridwan sasauran lajeng ditampi ku wakil ti sepuh calon panganten istri nu diwakilan ku pahamim kalayan nganuhunkeun kana rupi pamasrahan ti pihak calon panganten pameget malah harita ge nganggo diayakeunna serah terima simbolis sagala ti Ibu Karmini ka Nyi Rohaya kalayan diabadikeun ku juru potret nu kaleresan harita petugas di kantor urusan agama parantos sumping atuh teu lami sabada serah terima teras diayakeun akadika. Mungaran panaib mariksakeun ka calon panganten istri naros jenengan sareng jenengan rama kitu deui yuswa sareng padamelan tutas naros ka calon panganten pameget teras naros ka calon panganten istri meuni taletenaker da kitu kedahna kasebat anu bade nikah mah diayakeun heula patarosan kadua calon panganten anu numutkeun saluran atanapi ajaran agama tur nagara sajabe kitu calon panganten istri ditaros bade munut mas kawinaon walerna bade ku artos nu ageungna Rp50.000 sareng saperangkat alat-alat salat. Tos rengse patarosan kalayan piwalieun tos aya kitu deui saksi. Akhirna Bapa Naib ngalaksanakeun akad nikah. Alhamdulillah acara akad nikah aya dina kasalamatan tur lancar sarta ditutup ku doa. Tos kitu mah acara nu panutup. Sabada doa panganten sembah sungkem kanu janten Ibu Rama kalayan ka ahli pamili. Teras diayakeun acara adat di sawer. Puguh keur barudak mah awewe lalaki beuki rame. Silih sered silih suntrungkeun bari galecok teu puguh dengekeunana. Komo waktuna juru nyawer ngalungkeun permen jeung duit mah meuni blag-blug lalabu.
jeung aya nu ceurik sagala rengse disawer kalayan acara buka pintu. Ayeuna dua panganten caralik dina kursi. Sedang tamu uleman istri pameget nu anom nu sepuh ngawitan jul-jol nepangan ka panganten sareng ka ibu ramana ngiring bingah kalayan nyangakeun doa restuna. Teu di kota teu di kampung jalma-jalma babakuna kaum ibu lamun aya panganten teh ningali ukur ka panganten awewe. Jol ieu pada nyebutkeun Neng Yuliani meuni geulis madeh geulis kawanti-wanti enak ka bina-bina lir putri turun ti kahyangan. Kitu deui cep Deni kasep tur ganteng aya paripaos sapros keris manjing warangka. Pariuk ningang kekeb cenah para mitra ongkohan Yuliani geulis bawana ngajadi ari katamah-tamah didangdanan ku angean panganten. Atuh puguh we ceuk Mang Udia teh meuni adoy cenah meuni Yahud nyoy-nyoyan. Gamelan degung ngungkung para tamu uleman beuki siang beuki nakleuk di tebihna ti caketna pada sumping. Sabagian nu nyarana kado, sabagian nu maparin artos di amplopan. Nanging kaseseureurana mamarasihan kado. Dugi kaluyuh layah minuhan kamar panganten. Harita aya saurang awewe tengah tubuh bareng jeung abrulan sema. Nu sejena si horeng bilombrah lanyangna nyimas Arnesa. Maksudna rek munjungan ka panganten jeung kanu jadi indung bapana. Bilomrah ngawakilan nyimas Arnesa teu bisa datang teh dumeh aya halangan. Solongkrong malomrah sasalaman ka Nyi Rohaya kalawan pokna. Nyimas, ibu teh kacurungan ku Neng Arnesa saurna teh ulah kirang-kirang ngahapunten we teu tiasa ngaluuhan jalan aya ka prayogian nu teu kinten dinesna. Tumali kitu nyangakeun doa restuna we saurna teh kalayan ieu katitipan ti anjeunna pepeurieun ageng mah henteu tawis ngiring bingah we ceuk malomrah. Bari ngasongkeun amplop ka Nyi Rohaya. Pugu diantos-antos cece teh ibi nanging henteu ka dieu. Eta ge sanes teu aya maksad cenah Nyimas malih kawitna bade sareng anom. Ari tadi enjing-enjing aya tamu nanging saur anjeunna teh insyaallah manawi teu aya pamengan. Pageto dinten Salasa bade ka dieu. Hatur nuhun atuh ibi saurkeun ka cece-nya. Mangga bisa kantenan tutuang heula ceuk Nyi Rohaya. Bari amplop ti malomrah kalawan malomrah dahar bareng jeung uleman sejen. Sanggeus reureuh dahar heuleut setengah jam malomrah pamitan rek bali. Nyimas, ibi teh nada palantos atur rupina bade unyuk permios we Nyimas. Nuhun ibinya saurkeun oma teh pageto ulah teu kasumping sakantenan sareng apanya dan pageto besan bade ieu ngunduh mantu ceuk Nyi Rohaya atuh pok sobar mairan. Laras bisa saurkeun ka cece sangem abdi pageto ulah teu sumping gitu. Sakantenan sareng akang bilih teu acan uningan mah kabumi besan nyuhunkeun diajabkeun we ka murang kalih di dieu. Insyaallah asep mang atuh permios bibi teh. Pangabi hatur nuhunnya teh mah sobar. Burudo datang sema aya kana 30 ayeuna malolobana semah muda-mudi kekenalan Cep Deni. Beuki beurang semah uleman asa beuki loba. Unur tiluan datang 10 ngan kitu jeung kitu murudulna semah. Ninca kawanci asar geus mimiti ngoratan. Ukur 2-3 urang akhirna mah eueuh nu daratang deui ongkohan. Waktu oge seseret jam 5. Teka caturkeun dina waktu beurang, caturkeun ninca ka mangsa peuting meuni jempling. Nu aya lintang ti pribumi jeung sababaraha urang awewe nu masih keneh barang gawe di dapur. Aya nu kukumah parabot, aya nu ngadukan runtah jeung liana ti eta. Nyedek ka peutingnakeun nu boga hajat geus ngarampih ka kamarna kitu di panganten. Taksiran nu boga hajat mangarasa capek jeung teu kuat kutunduh. Maklum ti kamarina keneh kurang sare. Atuh rengse barang gawe tinggal loler di tengah imah. Sawareh aya nu di dapur sare dina dipan. Ceuk ieu sobara jeung Nyi Rohaya pada nyebutkeun bagja ku ayana Yuliani boga jodoh ka Cep Deni turunan jalma nu cukup kudunya. Majar teh anak sobar gede darajatna. Bari hahadean ge kakara 2-3 bulan geus kawin sedeng nu sejen mah samemeh pru kawin teh sok hahadean heula aya kana tauna malah sok aya nu teu jadi kawin. Puguh lamun dipikir ku salancar mamatak aneh. Aya hadena kakara bubulanan geus pru kawin aya nu hahadean geus taun-taun tara jadi. Padahal urusan jodoh mah tadi ge aya paribasa samodel pati. Jodoh pati bagja cilaka eta marusia pangeran. Pati jodoh kalawan kersaning nu maha kawasa. Kecap jodoh pati bagja cilaka teu bisa dipastikeun ku manusia angin Allah Subhanahu wa taala nu maha uningan. Di antara masyarakat atawa tatanggana sobar jeung tatangga pasasra wiguna aya ge nu mika sirik, aya nu ngagogoreng samode saurang tatangga sobar
suudon majar teh Yuliani bisa kawin kajodokeun ka Cep Deni banewe didukun-dukunkeun atuh paresna diolo-olo Cep Denina jeung rere dibasa kecap nu mikasiri ka Yuliani da eta anak manehna hayangeun ka Cep Deni kitu di salah saurang tetangga Pasatra Wiguna majar Cep Deni ngarnahkeun darajat pipilih nyiar nu leuwih ngadoan daek boga pamajikan kanu sahanapeun harkat darajatna ngahinakeun anu jadi kolot kawas eueuh di awewe jeung sajabana jeung sawanya si horeng si mana horeng tatangga Pasastra Wiguna aya nu boga anak parawan kalawan geus pada wawuh jeung Cep Deni bari indungna ti bareto hayang ngajodokeun ka Cep Deni kitu para mitra aduh memang ari dina kaayaan mah eta jalma hayang ngajodokeun anakna ka Cep Deni rada cukup oge nepi ka akhirna eta si awewe tatanggana ngadon ngabudian ka Ibu Karmini pamprok di jalan oge ku ayeuna mah sok ngabalieur miceun beungeut atuh anakna ngadon mika ngewa ka Yuliani malah sok rajen sini resampir nya kitu para wargi sadaya ari nu kasebat jalmi mah teu istri teu pameget teu sepuh teu anom sok aya nu sirik pidik jahil kaniaya da jenengan ge jalmi nu sae terasae sadaya apana nu awon terawon sadayana malah sok aya nu suudon majar kitu majar kieu teh seueur-seueur cariosa nu teu mernah turun teu dilarapkeun kana dirina rarasaana mah asa kuring pang benerna asa kuring pang alusna pang pinterna kumaha atuh jantena atanapi kabuktosanana sifat jalmi anu kitu da kumaha mung tangtos bakal kauning aku sadayana tadi aya paripaos sakumaha buni-bunina anu bebeuleuman teu boleh kaangse malikan kana kaayaan kulawarga Pasastra Wiguna enjingna tos sibuk deui tatan-tatan bade ngayakeun ngunduh mantu samalah bisa biasa ulem-ulem sagala sajabei ti kitu bade ngayakeun pangaosan mubalegna hiji alim ulama nu tos kawentar puguh tatanggana nu mikasirik asa beuki panas babakuna mah indungna teu rek kitu kumaha atuh Ibu Ramana Cep Deni margi anjeunna kasebat jalmi nu hurung nangtung siang leumpang ceuk basa sapopoe mah disebut beunghar ari katami-tami kagungan putra nunggal sajabei ti kitu saur Ibu Ramana Cep Deni majar teh bade sakantenan syukuran tina menakar reuwas perkawis Yuliani mantuna kaayaan di bumi Pasastra Wiguna eueuh waktu agreng apunten kaayaan bumi Sastra Wiguna keur masa kitu agrengna sakitu raresikna ari katamah ayeuna didekor atuh kamar kangge panganten dihias dipapantes dipisieup ku juru hias majar teh meuni teu beda ti karaton bangsa panitia anu narima tamu rencanana bade ngangge anggoan seragam pameget ngangge raksukan takwa tur disinyang sareng nganggo bendo sajabi kitu sapasang panganten lungsuran ti bumi sobar bade dipapagkeun ku kilengser cunuk kana waktu poe Salasa nu kira-kira jam 8 beurang sobar jeung Nyi Arnesah katut panganten geus siap-siap rek arinit akan nu jadi besan mah samalah loba nu rek jajab punten init kunu jadi besan mah samalah loba nu rek jajab awewe lalaki kolot budak nu kabeneran dua urang insan lalaki jeung pamajikan katungguan keneh rek milu jajab si horeng eta semah nu kakardatang teh Nyi Arnesah jeung Juragan Komarudin Carogena acanjung keneh dumeh anu rek mapagkeun can datang atuh Nyi Rohaya jeung sobar aya keneh waktu pikeun ngobrol jeung Nyi Mas Arnesah kalih Juragan Komarudin hapunten nyainya jang sobar mangkukna cece jeung akangna teh teu bisa ka dieu nyaeta aya semah ti kalurahan nguruskeun akangna meuli sawah tadina mah geus haget rek ka dieu ari euceut teh ngajurungan we itu malomrah aya ka dieu saur Nyi Mas Arnesah aya cece pugu diantos-antos ti kamarina keneh cece sareng akang teh ari kitu saur malomrah aya pamengan saurna teh nya waler Nyi Mas Rohaya saur Juragan Komarudin Mairan nya kitu ari kasebut jalmi masuk aya we pamenganana jadi besan teh bade munuh mah andunya ujang Gan Komarudin ngalirik ka sobar leres Kang palai Ibu Ramana Cep Deni cenah kapalai anjeunna tema sobar kalawan disambung ke Nyi Rohaya pamajikanana eta saurna teh entang-entang syukuran wireh kamari ieu kapan abdi sareng ieu apana si euis tos meunang kareurewas oge ce oge Kang meunang kareurewas dina perkawis naon nyai Nyi Mas Arnesah rupi nu kaget kalayan teu atuh barabat we ku Nyi Rohaya dicaritakeun
tina perkara kajadian Yuliani rek anu ngaganggu ku saurang lalaki ngan teu dijelaskeun si dadap si waruna mah sabab Nyimas Rohaya ge teu nyahoeun. Ongkohan ku Sobar teu dicaritakeun ku sahana yen nu rek nyieun kajahatan ka Yuliani sasat lanceukna sakanung nu ngaran Bastari. Teu dicaritakeun sotenan ngerasa era kudu jadi besan boga lanceuk jahat kalakuanana. Ongkohan Bastari ku ayeuna geus eueuh di dunya dikaniaya ku makhluk marakayangan bari disangka nama eta makhluk marakayangan teh jurig nu maot kabeulem di pabrik. Padahal nu marakayangan teh Amir adina Bastari atawa lanceuk Sobar pangais bungsu. Sasat nu rek digunasi tadirina teh dihenteu-henteu ge tetesan getihna atawa kasebut anak manehna ti Nyimas Komala anu baheula Yuliani keur orok umur 4 bulan dipikeun ka kabalungan. Nya lamun kitu teh mah keur Nyimas Arnesa ka Yuliani sarua jeung Incu ngenepi ka kiwari Nyimas Arnesa teu apaleun yen Yuliani teh incuna sanajan Komala henteu kungsi dikatalian hukum oge ku Bastari. Tutas Nyi Rohaya nyaritakeun perkara kajadian Yuliani, Nyimas Arnesa naros deui bari ngalirik ka Sobar. Para mitra kaum dangu, tutas Nyi Rohaya nyaritakeun perkara kajadian Yuliani. Nyimas Arnesa naros bari ngalirik ka Sobar. Dupe eta jalmina urang mana cenah jang Sobar? Saurna bari neuteub seukeut kana beungeut Sobar. Mawi teu apal ce mali teu kantos naroskeun jenenganana wires sadayana ngarosieun ku eta makhluk. Ari kata mitra maot sapada harita, mung aneh we teh layonna teh teras teu aya ngaleungit. Tema Sobar tetep teu ngajelaskeun ngaran Bastari. Pami teu kabujang maot matur maotna sanes ku makhluk nu kitu rupina mah kauninga saha-sahana jang Sobar. Kana tang tos ce. Sobar ponok keur kitu barudak di luar galecok. Majar aya pesta iring-iringan si horeng rek mapageun panganten geus datang. Aya puluhna urang awewe lalaki atuh dihareup saurang lalaki nu disebut Kilengser. Keur ngigel bari ditabeuhan ku gamelan tina kaset. Tukangeun Kilengser genep urang para mojang pada nangeuy baki leutik. Dieu siku Kemang atuh Jut Yuliani sareng Neng Cepdeni. Tos kaingi ngadangdanan teh lungsur di sarengan ku Sobar. Sareng Nyi Rohaya kitu deui Nyimas Arnesa ngageneng Yuliani. Juragan Komarudin ngageneng Cepdeni atuh teu matak aneh. Masyarakat eta tempat kolot budak meni ngagimbung narempokeun. Barudak galecok teu puguh dengekeunana. Geus kitu mah bring arangkat. Kilengser ti heula bari rarampayakan panganten sareng nu ngagenengna di payungan kulal saurang lalaki nu bake pakean kawas gulang-gulang make kumis palsu ngajedig sanggadulang. Teu kantos lami iringan tos caket kabuina pasastra biguna kari sababaraha meter deui. Di sisi jalan nu naringalikeun meni ngaregreg harita teh kolot budak awewe lalaki. Di antara sakitu puluh urang nu keur naringalikeun teh aya 4 seurang budak parawan nu saurang gawena galecok siga anu teu cangkeu-cangkeuleun careham. Sanggeus panganten nepi ka hareupeun eta budak parawan, pok anu saurang katelah markonah nyarita ka baturna. Bari biwir juba jebi ari katamah-tamah aleutan nu jajah panganten eureun heula palebah dinya sabab rek diabadikeun heula ku juru potret aya kana tiluanana. Asih lamun maneh boga salaki eueuh yeuh ala ulah samode Siti euy. Tajen hayang boga salaki ngadon rebut bisa lakieun batur. Kaosna eueuh deui lalaki leung lamun geulis atau genit. Teh mun leueuh bebeungetan teu beda ti Camenong atuh. Maneh nyaho Camenong si Asih? Naon Camenong teh? Asih ngarti teu ngarti. Camenong teh orok-orokan menong ngaranna dijieun tina kai. Bari teh masuk di tukang parabot dapur. Temal markonah cileketek Asih seuri. Heuh si eta mending ngarekeun kana orok-orokan pisan. Da heueuh siga Camenong. Lamun urang mah heuga penginteung heulanya hayang boga salaki ka picaloneun batur teh. Dasar awewe pika sebeleun awewe teu irai. Manusia teu talipak maneh teu ngukur ka kujur, teu nimang kana kaayaan abong kena manusia eueuh teh nyaweunana. Ceuk markonah nyarita kitu teh saolah-olah nyindiran Yuliani. Da eta manin hayang ka Cepdeni teu kalaksanakeun. Waktosna seueur.